mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat ku katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isber ulah wakat dicatet heula ulah wakat cek malaikat tu kenca pannya na ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sudah baiknya na tobat geus ulah wakat dicatet kan nya di akhirat. Ketika beramal bagus langsung catat, tapi ketika beramal goreng malaikat muka tuh nggak nasihatan Yusmir ulah kan cak lo kecap ini beramal gorengnya nak lalah ya tuh buating tobat kayak abe ulah ya catatan anak oh guys tunggu ayah ki haji nggak bonceng simba cak anu katu lah kan catat ulah sabar seserian mantap jasa sabar apa ya sampai penting ya masih seserian kayaknya kakaran cak catat tapi lamun berangnya ada bonceng simbang ngabonceng lampu putih gede adap penting natasi sagusti lain mah rong gusti haram nyana nyepelan kacang keng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede jajagnya na susuna soto bat gusti ka gusti moal deui tadi catet kuat aja ngajak nukeun catet geus tobat ngas dicatet namun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuannya na datang ka ngalakukeun can tobat ya catat. Masya Allah enggak sing ada dua malaikat nah inilah wa yursilu alaikum hafallah dua malaikat jadi akhirat buku orang ada dua hiji nu belah katu nu hiji belah kaca hiji kan dibuka satu persatu salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar dan di mizan timbangan nu kaca mizan katuh ieu mizan kencan ieu biratan buku nu mana urang mah di tengah-tengah di sedangkan timbanganna segede dunia nu leutik timbangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang aturan kudu gede-gede naon eta duk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh teh katuh jeung kenca saya urang dihadapkeun ka dieu coba amal naon itu numpang dahsap-dahsapna aduh iya ngaboncengan si mbak SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada teh